di dia ayat-ayat Siti Aisyah dina hiji waktos dina hiji wengi biasa dibahasakeun ieu dina hiji wengi nyata Siti Aisyah nyata bobo sareng junjunan alam jadi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sang rasul nepi ka salilira dina waktu selilir ngareret kagigireun teu aya junjunan alam kaget urang sok kaget lamun ayeuna saperti ibu lamun urang bobo jeung caroge hiji waktos nu saliliran pek caroge teh nyata teu aya kaget teu ieu mah paul paul ieu mah paul Siti Aisyah mah luas kaget kumaha dina manahna eta Siti Aisyah buah-buah angkat kagarwaan senes garwaan saya apa guys Rasul mah lain dua bari anu saroleha urang mah hiji oge anu saroleh anu da soleha ya eta Siti Aisyah lajeng nyata milarian sunting nyata ka Siti Fatimah barang sunting ka Siti Fatimah nyata Rasulullah teh teu aya bingung eta Siti Aisyah ditaroskeun Rasul aya di dieu apa salira tuh kadina dipilarian usaha ku Siti Aisyah dipilarian ku Siti Fatimah dipilarian ya Allah eta teh aya saroge teh gitu ibu lamun teh saroge gitu dipilarian teh oh maksud dipilarian tara iya nya jadi Sayyidina Ali, sareng Sayyidina Hasan, sareng Sayyidina Husain dipilarian eta Rasul. Bilih mah eta Rasul teh nuju di masjid dipilari eta Rasulullah ka masjid ternyata di masjid teu aya. Teu aya. Ya ibu tanggung lagi. Lajang eta ngahareun Siti Aisyah ngauleun ka mana ieu Rasul. Siti Fatimah sami Sayyidina Ali sami Sayyidina Hasan sami Husain ngauleun ka mana ieu Rasul. Emut suka di makom bake nyata tempat perkumpulan jalmi-jalmi. Lanjut eta Siti Aisyah, Siti Fatimah, Sayyidina Ali, Hasan sami Husain kasebutkeun makom bake. Ternyata dirinya ningali hiji cahaya cahaya saha gini-gininya Rasulullah sujud cahaya sujud Rasul di eta pakempakan nepi ka nimbulkeun sujud teh cahayaan Rasul bari ngadoa-doana teh kumaha intu antibuhu fa innahu ibaduka wa in tagfir lahu fa innaka antal azizul hakim. Eta anu dibaca ku Rasul lamun bahasa urang Gusti lamun nyiksa Gusti ka aranjeunna ka maranehanana ka umat kaula eta teh jadi hamba Gusti tuh lamun ayeuna Gusti ngahampura saestuna Gusti eta anu maha perkasa anu gagah jeung anu bijaksana tuh gitu. Eta Siti Fatimah jeung Siti Aisyah lajeng sumpi bari naros ya Rasul aya naon ieu teh nah lungsur wahyu ti Gusti Allah kalakungan malaikat Jibril atawa naon atanapi aya musuh supri musuh itu saur Siti Fatimah nyata naroskeun ka Rasulullah kumaha jawab Rasulullah sanes lungsur wahyu sanes dongkap musuh kaula sieun dina saat anu ayeuna sieun subutkeun kiamat dina nisfu sabar teh ibu dina nisfu sabar Rasul teh sujud sieun
dina saat anu ayeuna sieun kiamah. Kusabab sieun kiamah dina saat anu ayeuna nya disebutkeun Lailatul Barokah. Lailatul Barokah ieu teh kaula lamun keur sujud kadituna keur ibadah ka Gusti Allah teu naon-naon. Poe kiamah anu ayeuna oge. Kitu. Jadi disebutkeun nisfu saban teh disebutkeun Lailatul Barokah nyaeta naon lelebaran atawa bububaran tina pirang-pirang dosa. Urang teh kudu sujud gitu ka Gusti Allah. Mana saur Rasul lamun anjeun hayang ridho kaula pek geura sujud. Tuh kita diperintahkeun urang kudu sujud dina Lailatul nisfu saban. Kumaha nu tadi dialus saur Nabi lamun anjeun hayang ridho kaula pek geura sujud minta ka Gusti Allah intu adibhum fa innahum ibaduka wa in tagfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Eta anu diaos apal bunteun pasok sujud dina nisfu sabantara pasok istighfar tara minta pangampura ka Gusti Allah. Sedangkan disebutkan Lailatul Barokah nyata pentingan dulu bara. Lailatul Barokah nyata pentingan kaberkahan. Mun urang hayang bubar atau urang berkah sok dina Lailatul nisfu saban urang kudu sujud ka Gusti Allah minta pangampura, minta urang rahmat jeung ridho jeung maghfirah. Gitu. Eta anu dipidamel ujung-ujungna Allah dina Lailatul nisfu saban. Mana urang teh kitu nomor kahiji nyaeta nyuhun ke naon nyaeta panjang yuswa. Nu kadua aya dikuatkeun iman sareng Islam. Cek sebagian keterangan urang sujud syukur ka Gusti Allah, syukuran ka Gusti Allah atuh urang minimal mengucapkeun alhamdulillah. Bila mana urang dipasihan rezeki bade seueur bade sakedik urang alhamdulillah. Lamun urang dipasihan kasehatan anu kalintang nikmatna eta sehat alhamdulillah. Cek sebagian keterangan ngucapkeun alhamdulillah itu sebagian tina syukur ka Gusti Allah. Syukurna syukur nyaeta lisan alhamdulillah syukur atawa alhamdulillah binikmatil imani wal Islam. Urang teh syukur ka Gusti Allah nyaeta ditetepkeun iman sareng syukur ka Gusti Allah. Itu kupayasa gitu dina nisfu sabat teh kalintang pentingna Nabi wae sujud ka Gusti Allah sieun nyata dina saat nisfu sabat dilebetkeun kana kiamat. Nah aya urang teu aya rasa risih repot teu sieun tapi naha kadang-kadang urang hayang bahasana hayang syafati Rasul tapi anu dipidamel ku Rasul teu dipidamel ku urang. Hayang urang diangkat umat Rasul tapi naha anu dipidamel ku Rasul teu dilaksanakeun ku urang. Cek Rasulullah man ata'ani faqad ata'a Allah wa man asani faqad asana. Sajalmaan taat ka kami anu turut ka kami sareng taat ka Gusti turut ka Gusti Allah. Sajalma anu maksiat ka kami sami we maksiat ka Gusti Allah. Kumaha sakitu urang teh ngucapkeun alhamdulillahi bi nikmatil imani wal Islam. Nyuhunkeun. Gitu. Kumaha sakitu urang dina engke malam nisfu saban sok urang berjamaah sadayana ba'da maghrib sok ngayakeun naos surah yang Yasin. Sadayana keluarga urang sok aja urang nyuhunkeun ka Allah
urang nyuhunkeun perkara anu sae nupang sae sana wajib ke urang ikhtiar nyata amal anu hade amal anu sae mungguh panangan nyata hukum syara mungguh nyata aturan agama Islam nupang sae